cak urang papai hiji hayang bener bari usaha nepi ka panggih jeung guru dua jadi murid sodik nepi ka hasil ilmu man ngaji ikhlas ka guru mursyid eta murid sodik kitu. Jadi murid sodik nepi ka hasil ilmu man tilu uzlah nepi ka kholwat opat ka tapakur nepi ka nyaho Allah dan untuk tapakur menteri nyaho Allah cek Imam Ghazali la tahsulul ma'rifah illa bimudawamati tafakuri mal hasil ma'rifat kecuali tafakur hayang nyaho Allah ulah neangan aing dibasi dek neangan Allah ulak ini kalau langit mau kepanggih tafakur telem hate ka sejeron Allah engke nyaho ka Allah itu kan genep limanya 5 tahu diri nepi ka ceuri genep taroki jeung suluk nepi ka wusul 7 tadani nepi ka jadi muqarrabin nepi ka makom mukor amat nepi ka dieu tulis bakang ke katalar teh handphone gunakeun tulis kana pantos sing badag sing dibaraca ku budak ku incu ya ilmu ti guru aing tulis ngan bisi kader kieu ya dihandap aya catatan bisi anu maca teu paham datang wae ka litihan heureuy teh makan bisi teu paham teangan guru nu bisa ngajabarkeun ieu teh guru mursyid nu teu mursyid mau bisaeun ngajabarkeun naon taroki moal apaleun ngajawab naon usul mau bisaeun ngajawab naon nyaho Allah moal apaleun naon ujlah bablas ujlahna ge mitoha datang ujlah bijakeun aing keur ujlah padahal masih nginjem duit sok tak gitu kan catatan dihanapnya bisi teu paham teangan guru mursyid Kang anak urang teh geus keder mah isukan usaha teu maju pamajikan nyarekan wae mitoha hese ditanya sok punya teu kuruyap kalayap karena catatan urang sugan bapak aing aya ilmuna kitabna ditempoan yo gitu karasa ku abdi maot abah teangan ku abdi catatan anak kabeh nu leutik oge na kitab dibukaan terus nu perlu bawa teangan ku abdi iyo cuk abah loba keneh hutang teh can katepikeun iyo ku abdi ayeuna dituluykeun ieu teh hitung-hitung abah nu nepikeun ngan menang abah ilmuna ku abdi tepikeun abdi mah keran hungkul apal keran turun ilmuna mah pan ti ditu cai mah tina turun ulah meuli keran anu loba caina salah kan ingat tempat dohir tempat dohir gitu wah ieu ilmu nanti abah tak gitu kan kade 7 nya kangnya kade ya kang ya di situ paham